Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring yaitu Bu Friska di dieu abdi bade ngulang bahasa Sunda ngeunaan pangajaran 4 nyaeta drama. Barang kawitan wae. Drama nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atanapi dialog di antarana para pengguna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sajeuna anu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atanapi pagelaran. Drama dina tradisi urang Sunda aya lengser jeung sandiwara. Aya sawatara bagian anu eueuh dina drama modern kayaning patalu, selingan atanapi deusian ku ngigel, bobodoran, kawi jeung nyaradaya. Teras jadi aya drama dibagi dumasar wangunna nyaeta drama wangun lancaran nyaeta drama anu dibaca diucapkeunana dina wirahma basa lancaran. Drama wangun ugeran nyaeta drama nu pagunemanana teh dina wangun ugeran boh wangunna saja bebas boh sajak teu bebas. Teras drama dumasar kana pagelaranna nyaeta sastra lalakon dumake medium lisan terapi mediana lisan cara lisan seperti banjer, lengser, jeung sandiwara atanapi teater tradisional. Teras lajeng deui di dieu aya sastra lalakonan nu make medium tulis. Aya naskahna disebut drama. Tah ieu anu kawentar pisan di urang sadayana ngetos terang pisan. Aku genre nya. Ceka teras rangga lajeng di dieu aya drama dumasar sumber penciptana nyaeta nia tulisna aya carita nu geus nyampak saperti Dutung Kasarung karya R.T. Asunarya. Teras aya Muning Layadi Kusuma nyata karya M. Asalmun jeung saterasna. Teras lanjutkeun di dieu aya carita anu dicipta dumasar kana kahirupan masyarakat saperti Bandung Lautan Api karya Rukasah S.W. Teras aya Kanyaah Induk nyaeta karya Min Resmana jeung saterasna. Kira langkung nanda dari hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.